mulaiku Allah endek dijadikan wali mah ieu teh engke ba'asallahul wa'iz, Allah ngutus sebagai wa'iz nu mituturan urang keur di imah jol aya tamu ngobrol kaler kidul horeng metakeun ilmu batin engah urang masyaallah atawa urang dibere daek lempang ke hiji pasantren nu guruna horenganan kiai batin geus ku Allah bae tah begitu ba'asal wa'iz. Muka hati urang ternyata memang bener imah jelema nu hirup nu datang ka urang wa imah jelema nu geus maot rahasia Allah tamah wa imah langsung ingkang jeung Nabi Khadir wa imah wali para wali-wali sanga wa imah guru-guru urang anu geus diangkat jadi wali rahasia Allah atawa nu hirup keneh kiai nu teu disangka ku urang anu padahal mah urang sering kapanggih horenganan ternyata diangkat jadi wali nyelecep ka jero hate beda ucapan wali mah beda cep ka jero hate karasa sing trek sebab wali mah geus teu nyahoeun kumaha teu sieun dicarekan teu sieun dihina teu sia bodoh geus sabodohan cercep aya tah ieu urang mulai ngaguru kanyana terus mulai muka mari urang masih kene daek ngalampahan huram haram ala kadar tarolah luka bair mah urang geus ditinggalkeun mabok moal daek zina teh hayang maling komo geus embu ngabunuh kehelaanan tapi kapan sogo irma neuleuh awewe neuleuh televisi neuleuh gambar porno teh ya kan anu susuna kadeuleuk gede teh anu haju bujalna kadeuleuk aju anu sepakna diturunkeun ka handap aju kadeuleuk naonna deuleuh urang nonton TV dan lain sebagainya ngadenge eta mah kan masih ketika aya tah guru anu nuduhkeun secara khusus urangna ku Allah emang dituduhkeun mulai kuari ninggalkeun eta bisa deui urang kuari bisa ketika neuleuh awewe teu hayang ngadenge nu haram teu hayang geus kitu bae ku Gusti Allah jalainang urang jadi wali teh nang Allah geus atuh ku Allah dibimbingna